Bismillahirrahmanirrahim. Meme sare kurang baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tilu bali atau maca ayat kursi meme sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimitian alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca memesare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong ulun teh pemajikan blow on deh aja urang eureun deh dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye di Cilongok cenah ge cek kiai meme sare maca ayat kursi sia mah endahan ngariung di luhur kasur barengan kakarek bae tiba lagi aja tilok kos kitu bae pan ngomong emang kos kitu pamajikan kurang adab kos kitu teh ye tah bejaan baca gua bareng jadi di tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia gahina tanaon gae itu ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ye ngala wudu nu bagus mah ngala wudu mesare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate cek majikan kok nganeng-nganeng gitu kalau mau omong tadi biasa gitu kan gitu baca kurang wailah di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanes beungeut terus kanu katotor ku leungeun bacana 3 kali kulhu falak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asuh buah aya sumindal buah teh aya kalajengking buah aya bayongbong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teh terus komo dikontrakan mah pan tema tuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasuk nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makena iyalah urang istighfaran dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar utang bayar begitu beres syarat ya bayar sare istighfar baca salat baca istighfar mau maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala awanika wa adika masatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nah eta lah anu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala jadi geus kudu biasa tah babacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae Masya Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani bacana meh subuh nurutan Kangjeng meh subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani boro-boro maca eta buku subuh ge urat perot kutak sakumaha kaderangan beres di jero waktu keneh mah nah iyalah ayatna ku urang dibaca wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosa natita dipanggul lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul wahum
yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alasa ma yazirun panggoreng-goreng nanu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah nyaritakeun tadi pada cekatur tain hiya illa hayatuna dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir teh aya dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya aya kehidupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang berarti aya kehidupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun laibun walahun berarti aya kehidupan akhirat sumuhun waladdarul akhirata khairul lilladzina yattaqun yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga khairul lilladzina yattaqun eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik anu ngajaga pamusikan nu ngajaga dosa-dosa ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan aya kahirupan dunia aya kahirupan akhirat hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureyan hungkul jeung memengan kaulinan aya anu sok resep ulinan mah kapan budak letik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun aju dijieun mobilan sapoe dua poe tilu poe kunyana keneh dibalangkeun eta budak letik ngaran heureyan teh percis kos budak letik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak letik keur nyook cocokan aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok aya kiai hayang ganti mobil kiai orok sasapihan lah moh teh rakyat mah hayang ganti ieu ganti itu eta nu geus kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureyan kok bisa kadahuan lalagaan jeung heureyan lantaran engke bakal kaduh ngesakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atawa 50 tahun atawa 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyana ngan sakadar ngaheureyan dunia heureyan lalagaan jeung dunia naon nu batak disebut lalagaan jeung heureyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan nyonyoo kakapalan nyonyoo bobonekaan sapoe dua poe tilu poe saminggu dua minggu blang kos kitu percis atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat nu disebut kulahun teh ninggalkeun taat jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut baheula mah Elvi Sukaesih Rita kabelah dia nama Elvi Tamala kabelah dia nama Ting Ting aju aya teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh neuleuh orkes eta urang keur labun ngaranna aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain eta labun artina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karesanya yuk di ditu aya
caturan ini urang main catur lakbun ngaranna. Datang desa urang neleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda teh waing dibere duit hakan tak ku kuda atau kuda nah hakan. Atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit waing so ebrak bisa aya patih ka dieu tuh dia hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia sial itu sia nu sial gelut atau emang main mah gelut labun ngaranna labun teh terjol babaturanana tiluan aya di opatan lah usul main catur mendingan main remi bae ya remi teh do as timbul eta tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun keur meujana rame-rame main remi tol enek sekupi titit Lampung liwat. Coba tanyakan di mana kontrakan anak. Mbak sini. Ada apa? Kontrakannya di situ, Pak Haji itu pengkolan situ. Udah lama sih, baru sebulan. Paingat. Aing karak neuleuh. Boleh saya ke sana? Tuh enggak apa-apa ke sana. Nomor HP-nya berapa sih? Labun teh. Ikut cerita labun aing mah yeuh, goblok. Lalaga adalah labun yeuh. Keur labun eta labun kelas 3 tah mah kos kitu. Labun kelas 3, kuari kelas bupati. Labunna kelas bupati kuari mah Singapura. Di Inggris kan lain jadi Singapura. Ayo orang Inggris mah tilok Singapura Singapura nyebutna. Berangkat ke Singapura heureuyan bupati teh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis. Berarti nanti Minggu saya bisa golep. Udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya. Atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading. Udah beres di situ nggak apa-apa lah nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono. Tah eta lumayan tak kelas menengah. Kelas menengah. Talabun tak kos gitu talabun. Eta labun tak kelas kos gitu. Siapa mau nyaho kena main golep kumaha emang. Main gatrik palingis ya mah. Tuh. Gesewa main gatrik kuari gesewa main gatrik. Paling jago gobag. Nah, itu permainan. Situ teh labun dah. Wah, lamun kelas anu luhur mah Masya Allah. Di samping selundupan narkotik. Di luar negeri masuk Indonesia, di Indonesia masuk luar negeri. Lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh ya. Produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan, di Aceh dan lain sebagainya. Eta teh lamun teu dikirim ka luar negeri rugi jasa. Aya pemainna teh labun teh. Labun kelas tinggi. Geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna. Jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh Gusya. Cek nyaho aing teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan. 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi dade kontan teh dibayar diudag-udag. Kamu punya utang belum bayar. Mbak, belum bayar apa? Atuh ini katanya. Tebareres ada keisian nyebutna. Kendaraan dipakai saja belum dibayar. Kendaraan apa? Udah banyak jangan banyak ngomong. Eta kelas 20.000, kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000, kelas 1 juta naik deui baheula. Lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional. Aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nyaho? Bruxelles. Bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Bruxelles kelahiran Amerika Serikat paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisannya direnggut nyana bisa beli kapal Bruxelles. Masya Allah.
tuh emang kumaha gitu kelas dunia atau saya mah kelas 20.000 mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun, lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Heeh, naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. Abe kanyawan ieu, abe kahartinya hartikeun labun jeung lahun bener teh. Lamun kenapa tarifnya panjang kan dihartikeun ku bahasa urang bae jasa orang ketos babari ai kiai mah geus nyahoan tarif-tarifna ieu mah jang urang lembur abeh kanyawan pan dunya si labun walahun tacara tadi tangah hartikeunana labun berbagai kelas maksiat lahun mah lahun anti jadi berarti nyegah kana ibadah andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa aya nu keur ngabangun majelis salim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantrenna bener-bener ibadah ka Gusti Allah haju minta bantuan ka nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean aya batur nu deuk perang ku manehna teu dimodalan aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana henteu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti penting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun babari kan tah mayoritas teh ya kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa laibu walahun bari masal ngadenge ayat eta nyaho tah Ki Haji teh oh dunia mah kos kitu horenganan tah anu minta jariah ajun teh dibere barinya kelanjangot teh kos eta nu kitu ngaranna lahun tah jol bae aya Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu moal wakah heulanan pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh ge nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mendak wa mal hayatud dunya illa laibu walaupun dijelaskan emang kos kitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun mana wa amma ta'atu wa may yu'inu 'alaiha famin umuril akhirat dunia nu dipake taat dunia nu dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat urang lumayan ye usaha teh maju aya pembangunan masjid minta ka urang atau urangna langsung nyodorkeun tah 100 juta tah 500 juta tah 1 miliar eta mah dunia lain labun walahun eta mah umuril akhirat abe jelas ye urang henteu jadi lanat sama dunia urang aya ye jual bae Assalamualaikum sama baji urang baji mah musa maju ye ngatur nanaonan anu usaha aing wah memehna geus ngajawab kos kitu hareudang aing mah henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu ieu mah lain pan atuh naon-naonan sia make jeung naliti usaha aing usaha aing geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu itu asal ngomong lain gitu Haji kula ieu boga budak eta non gara-gara negara raji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat ya tuh sia-sia nu magahan ngaji kunaon make jeung ka aing sagala eta lahun teh nu tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat mah teu rompeng bae gede angin bocor hayang rada bagus je sia dek bangun geus aya gambarna ncan aya gara gambar we aduh blon eta nu sugih teh blon pas kitu teh ngagambar we gambar lain kieu pan nu sugih mah geus tenang bae kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju kakarak atau lamun didinya boga babaturan tukang gambar gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magaan maji bae sing tentrem nya tah geus bener aya gambarna ieu kieu satuju atawa manangnya anak geus satuju bae asal leutik teuing ieu mah ieu leutik teuing sapira 5 kamar cek abah haji mah nyieun 3 tingkat ge kontrakeun sakit aja belon henteu serius ieu mah nah ieu akur gambarna akur geus sia mah ulah nyaona naon pagahan ngaji
iya mah kumang haji bae dibangun ke tukang nage tukangna geus aya teh ngaji siapa geus terima beres bae eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya. Masya Allah tak ikir cerita lain lakbun lain lawun akhirat di mana nyokotna apa Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunia terlanat mal'un man fiha dilanat jelema nu aya di dunia nage dunyana dilanat jelema nu aya di dunyana terlanat illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat teh wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran. Nomor katiru wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tama akhirat tama. Jadi geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya terlanat mal'unun man fiha kecuali tilu perkara hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat tama pibukteunan kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake lillahi kalimatillah masjid pondok pesantren majelis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor katilu al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tun man taqwamal hayatud dunya illa laibu walahun kecuali tilu perkara geus engke nalika maot nage jelema anu tilu perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga didelekeun neraka didelekeun sorga didelekeun neraka eureun-eureunna di sorga bahkan dirinya teh sieun kana paeh nu matak wani perang nya teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh jangan teh cenah kiai inget ka paeh minimal lah babakalan gitu jangan paeh minimal kan kos gitu kamari prekan 2 minggu teh apaan atau dipake ngalancong mah lu lupa macam-macam badatulah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae kakarang bolong ih henteu lolobana mampu ku kesel cenah ieu teh ngaji emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh ai ka aing teh rindu ka tukang uduk rindu hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi lakbun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah kabeh nginaheun ke kapanggi bae urang jeung ayat eta oh iya geus samun aya urang nu menta jariah urang nah henteu urang keur lahun dunia aya teh digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teh jadi labun walahun akhirat labun walahun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun aing teh semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah labun walahun dunia dipake poho ka Allah labun walahun urang kuari membeli mobil bus tetangga kabeh ngomong go meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga besi deuk jarah ieu ka dieu ka bus ayo naik ka Banten gratis poe minggu ieu urang ngaji gratis besi deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis eta mah teu labun walahu malah cek tetanggana mudah-mudahan ki haji ka beli mobil deui angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah rumah mana ge gratis bang
anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangenahan jang fakir miskin di akhiratna moal henteu salamet lantaran di dunia bae geus di kenaon kitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege berarti teu beres anu sugih tinggal kitu bae babari jasa asal tatangga hadege teu beres berarti lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh masyaallah kadang kudu kula ditu Pak Haji leungit mobil nu mana nu pernah nganterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh masyaallah Pak Haji leungit mobil lu mana anu pernah dibawa ke Banten teh Masya Allah kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal dengekeun tatangga bae kitu hese-hese eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat teh bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadodol di akhirat teh pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang laya diu tuh kan gitu Ki Haji anu muriang unung Ki Haji nu mana anu baheula urang minta jadi hati dibere teh hadege tek modarna ge ngageleger geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae dengekeun tatangga bae nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun ay akhirat walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin ari akhirat mah desa akhirat nya surga eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik afala taqilun hai kafir afala yaqilun bisa takilun bisa yaqilun mun takilun kitu ka urang kabehan apakah maneh teu malalikir atawa kafir apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti sedengkeun harta mayulhiluhu ballah ngaleungitkeun kana cinta ka Allah di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah boro-boro geus jadi pejabat luhur jadi jenderal jadi menteri jadi presiden kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti dina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan tak kakarak naik ke Fortuner doang budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan kalangkangna di lengkahan tampiling sakuai kalangkang aing di lengkahan goblok sia sugih yuzhiluhu ballah galeungitkeun kana cinta ka Allah keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae deres tambah sholat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun Haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh Haji Haji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sumut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhiluhu ballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji sadatur ruh 2 sadatul badan 3 sadatul kharij hiji kebahagiaan ruh nomor kedua kebahagiaan badan nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman hei iman atuh gerakan bogana saha Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulmati wan nur
roh bagian anak nya luluh roh teh taku iman bahagia apa kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah iya teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaan kumaha praktekna kumaha kan awak babacaan kumaha Allahu akbar terus Allah akbar kabira belajar tanya nanti baca Fatihah surat terus atuh takbir terus ruku sujud awak kan tah itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak salat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat nah lamun roh bae nurut iman kanu bogana daek salat daek iman lamun awak bae nurut kanu bogana daek salat tinggal luareun roh jeung awak ieu harta dek dikumahakeun ieu harta sebab luareun awak urang tah mah luareun awak urang roh mah luareun roh urang harta mah nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan kudarain dunia jeung akhirat dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawakna kana kaladzatan kanikmatan dunia otomatis Allah nyieun aturan nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak baturan blak lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet awak daek dipake ibadah ka Allah salamet harta dikaluarkeun zakarta salamet teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah awak teu daekeun dibawa ibadah silakan harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqrab nah ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watek resep kana harta supaya salamet Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli nah maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik umumna ku kafir umumna sekali ku urang balerea kadeng ieu ayat ya Allah ya Rabbi nah yang nyalametkeun diri urang hiji nomor kaduana ketika urang boga harta leuwih tina kebutuhan urang teh butuh imah boga urang butuh kendaraan boga urang teh butuh dahar jeung nginum aya urang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat nelekeun ka imah nu teu boga imah sebab naon ieu kan kharij kan harta teh lain urang nu Allah dititipkeun ka urang nah ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa di mana ge ambalaya fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese nyana ngadenge beus eta mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol teh aya bejana ka aing eta masalah sih aturan mah mere lah kainnya wah siapa kiai hayang mah ente loh sate jang sia kabeh
jeung tukang satena borong sia. Nah, iya. Yeah. Nah, jadi kan ngadeng eta, situ mah dahar aing mah jeung tetempe ge hese, bakal aya dampak jaga di akhirat. Sebab mal teh kharij, bangsa luar, kharijiyah. Bakal aya dampak. Nah, ku aya dampak-dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat. Jang naon ieu? Jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tapan sia kabagian aya jatah sia. Ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat da tah kabagian sia nu mantak. Nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka negara batur satungtung di negara urang aya fakir miskin. Di urang mah heulanan. Sebab nu neulekeun imah urang tatangga. Anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga. Anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga. Kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telan? Wajibkeun zakat. Let Masya Allah. Supaya naon kabeleteran horenganan kabeh. Paga hakikatna macek Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua jeung kitu. Lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing, salamet sia jaga di akhirat. Lamun henteu, ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun. Nu susah, nu susah. Ulah ceurik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab maneh dibere susah teh nang aing sia teh kudu bersabar bae. Abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat. Siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang. Tuh kan. Namatak al iman sinfan. Sin pun sabrun wa sin pun syukrun. Iman aya dua patah. Dua palkah, sapalkah sabar, sapalkah syukur. Sabar jang nu teu boga. Syukur jang nu boga. Ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh. Si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka fakir. Si ieu fakir henteu ceurik sabar kajeun teuing aya harta urang di nu sugih. Tuh nu mantap kan nu sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah. Jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar nu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta nu urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian
Ari zakat-zakat eta kudu digolangkeun sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun. Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir. Fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau maukian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba maukian min kifayatihim tina kacukupanana sama sekali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran. Jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu. 2 wal masakin ka para miskin. Ai miskin teh alladzina la yajiduna ma yakfihim nyaeta jelema anu henteu manggihan mayakfihim kana kacukupanana ai dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna. Jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin. Sebab ai fakir teu boga sama sakali mah ya kau mau kian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh. Ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan. Dicontohan ku abah teh mah baheula miskin mah boga perusahaan nyana ge usaha. Butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor. Miskin butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae abah teh nyurah. Urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui 8.000 deui miskin. Ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali. Dagang henteu, usaha henteu, tani henteu, kuliah henteu. Ai dahar mah pan kudu fakir. Atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5 jauh kene kan kakak udah fakir. Miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun. Ya Allah ya Rabb. Nah ini 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mantap kula haju eureun loba nu neureun jam bae eta teh negor ka aing sebenarnya mah itu. Nah urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Cak Kangjeng Nabi az-zamanu istadara, zaman muter sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh timimiti didamel muter bae. As-sanatu 12 syahran, setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, tina 12 aya 4 anu mulia, nu 3 mutawaliyah hapit haji muharram eta mah ngarendeng, tapi nu hiji mencil Rajab mudhor 4 bulan Rajab misah hiji nu 3 ngarendeng hapit haji muharram. Nu mantak ieu Rajab bisa mudhor lantaran Rajab mah ieu jitu bulan training menghadapi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Sya'ban jeung bulan Ramadan. Maksudna
supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan ya puasana ya tarawehna maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula maksudnya training supaya orang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa naon puasa di bulan Rajab disunahkeun puasa ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe masana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Pugu kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan geus sabulan leuwih hege tah kula mah cara resep puasa teh jadi kula mah di Rajab terus eureun-eureun lebaran we mana beungeut nah keur ngomong we aing mah beungeut sia baja lain beungeut kos kitu nah 27 lewat heg di sabulan mangga ulah disabulankeun besi tasyabuh acenah kiai kula mah kurang bae 27 asal ganjil 27 dikurangan 25 loba teuing cenah 25 23 asal 23 ge moal kuat 2 hiji asalna cenah kiai teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asalna da kula mah ngojek kapan 17 asalna 17 ge 15 asalna 15 ge 3 asalna cenah 3 ge ulah puasa sia mah babadog bae geus babadog bahasa lemesnya eta bahasa Bandung eta babadog tah aya teu kuat-kuat amat pas sapoe ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa ai puasa kan sapoe teu izin ka awak aya budak leutik keneh kakarake SD kelas 2 kelas 3 puasanya na puasa Rajab bisa saminggu tah urang nempo tah aya budak leutik kuatin saminggu atawa 27 poe aju urang anu gagah jijah heueuh nya budak bae budak kuat kok aing teu kuat tolol amat teh budak ngelehkeun aing goblok sia aju budak dicarekan tolol teh dah lain kasorangan ka budak awas ya ulah deui siap puasa kos gitu emang kunaon aing isin tah budak bae ge kuatin puasa mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat jelema teh Jumat neuleuh budak make baju putih-putih budak kene SD kelas 4 make ieu ka dieu sajadah bari lalagaan lompatan deuk ka masjid guru cuci mata ya Allah tasi budak mah pancan dititah can teu taklif tapi bungaheun amat lulumpatan deuk ka masjid aya anu kanasehatan ku budak ngurucut cenah mah neuleuh budak ka masjid mawa sajadah ya Allah anak saha eta budak geus aing geus minggu hareup aing jadi imam aing sakalian sakalina daek jadi imam goblok beureunan tak eta aya kana kesehatan ku budak Tiga puasa teh ya Allah budak nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae yakin aja budak sakitu galempre be puasana sudah Rajab doang kita kira jam 2 nya nangis galekeh be ceng buka bae ya tah beli kerupuk tah moalah datang ka magrib be budak naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah tapi kuat teh kunaon ai kolot ya Allah aya du kieu tapi ye nyana abeh keluar mah pajar puasa be ngarokok dahar di kamar keluar be puasa sakjana teh goblok dah jelema ayat anu kitu aya lima bulan Rajab teh tanggal hijina be cenah Kiai Iraha lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat itu mah adalah Kamis cuman teu meunang darjah
begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur geus alesa Kemis luhur darjah sawani 32 jadi teu meunang darjah geus teu bisa tuh Kemis Jumat 10 darjah dek dikasabtukeun gede teh cek hisab qotnya Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar di mana salahna ngarang teh cobanya ulah mah kitu bae sudah hese-hese ayo kesalahanna di mana adukeun coba adukeun heula nyukup happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis di Amerika urang teu bisa nyen rumus kumaha mun punyana digilakeun saya mentak alhamdulillah di negara urang karena ricuh kembali deui ka hisab qot alhamdulillah sebab ricuh ulama tetep di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten tetep nyekelan ieu ricuh kabeh otomatis horenganan unsurna politik di jerona atuh teu bisa dipake politik ibadah ku ari ibadah make politik bae atuh pan teu bae puguh zikir kikiran nu ieu kieu eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna nanaonan pun sia biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar atau zikir tak biasa zikir tadarru takhasu ka Gusti Allah dan lain-lain sebagainya istighatsah asli lah istighatsah teh minta tolong ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa asli lah istighatsah dina thariqah istighatsah teh pagawean ahli thariqah minta hampura ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal Gusti besi aya kasalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh qalbu abdi istighosakeun ka Gusti Allah aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah khusus teh disebut kholwat nah minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighosah thariqah ngaran lu dibutuhkeun hampura ieu mah muatanana istighosah ge dibayar tanyakeun ka si Pudol itu blon atuh kemana diijabahna hawa nafsu bisi hayang nyaho seperti eta di thariqah istighosah teh ahli thariqah minta hampura dubadeus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti mantak agisni sari ambi izzatillah agisni eta bahasa ahli thariqah agisuna bi gausati wa amiduna fi qadai hajatina agisuna istighosah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun bisi aya dosa karak ieu mah dibayar istighosah ieu cenah ieu mah di Senayan istighosahna ge istighosah akbar haul akbar nah masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli nah puasa Rajab ieu poe Jumat acenna kula mah deuk Sabtu bae mangga acenna deuk Kemis bae eueuh masalah kula mah sakadar ngumumkeun coret-coret kula jatohna poe Jumat lah cenah pabeulit aya nu Sabtu aya nu Kemis aya moal puasa los emang siapa kos karar itu bae eta mah ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun los teh bapana ge pilih besi boga hitungan deh mangga geus hitungan percaya kawan eueuh masalah ngan ieu mah caritana di dieu mah ngitung jatuhna Jumat 10 derajat malam Kemisna hanya 32 sawan leutik nah seperti etalah mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur
dibere sehat, dibere daek puasa sunnah Rajab ka Gusti Allah, intina hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala, abeh maot husnul khotimah. Ulah aya naon-naon geus urang. Urusan pilpres, urusan batur, orang memilih sakahayang urang, sakaresep urang, teliti heula mana nu bakal ngabangun, mana nu bakal jujur jeung adil. Silakan ulah aya tekanan demokrasi kumaha ngeunahna urang bae. Tapi ingat, urang milih sebagai tanda kudu dipertanggungjawabkeun, jaga di Rabbul Jalil. Ditanya ku Gusti, "Pod, sia milih Jokowi kunaon?" Nah, ieu cenah dibere duit. "Pod, zaman dia seren." Gusti kitu. Haji Pedi, kunaon ieu ka Prabowo? Pelampiasan, seren. Mun mere duit cenah aing, seren bae. Nafsu keneh bae. Lain diteliti heula. Ye, nu antak nu milihna teh kudu kitu zurra'i, ngebogaan pemikiran, wazul aqli dan lain-lain sebagainya. Tadi Islam. Nah, kajen teuing batur masa bodoh, salametkeun diri urang. Urang anu karunya ka diri urang teh urang engke di akhirat lamun batur salamet ka surga kunaon urang ka neraka. Ieu anu urang sedih ke bakal entek lempengkeun. Milih kudu nu mana terserah, teliti heula. Teliti sebelum membeli. Wallahu a'lam.